Si Akang masuk ruang di daguan tuh. Itu masih berang. Kang? Naon itu? Ya ampun. Di dia pan di itu tungguan kita tadi ku abi tepan di ditu. Di mana itu Tuh ditungguan? belah ditu. Naik naon atuh maneh teh? Hancan beres nu kamari ge hanca geninganan Kang. Aing ai bulan puasa kieu mah tuh tong maka gua gawe Lah. kepala ibu atuh. Da urang mah panaon deui atuh penghasilan na tina Lungse tani. sia teh. Ada sarua lain teu lungse geus kumaha pan pagawean meureunnan. Lain teu haroream sararea ge kitu. Urang mah penghasilana barang daharna tina nu kieu beda jeung batur mah boga gaji bulanan pan urang mah teu boga. Diajak ke kebon teh sok dua lae akang mah rek puasa erek naon atuh ayeuna? lain pan eker ngoyos di teh Bingung saeutik saya mas sama pikiran Anda, kepala Anda itu ada apa sih? paribas titah atuh lah. Lah, Cewek eta teh. sawal atuh sia teh pelak-pelakan meureun mah. moal ka hasil meureunnan rek kumaha jang lebaran. Atuh kenae da biheung laku atuh melaknu kitu mah lebaran oge. Kebiheung laku segala Aing mah masuk lieur aing mah. Justru rek lebaran Geus sok we aing mah. marahal. Cicing atuh di saung. Heuna rek nahaun cicing tamuh mah geus sengaja dog di imah. Nih Jig-jigan. saya puasa mah ngabuburit sia teh. Jigan ngabuburit mah bari barang gawe. Mun barang mawa ieu leuheung atuh jika warung heula jik. Naon itu? Meuli kopi, udud. Naon ieu teh? Heuh atuh mah make Teu mikir ka era kolot. Ada make teu kudu mikir da. Meureunnan batur oge karari itu aya nu gawe meneh Pan ieu teh capek. bulan sia teh. puasa. Ada. Kang. Henteu batur mah. Akang we Aing kitu mah heran ampun, teh ulah. buka make geus sengaja dog di imah segala mung mah. Gawe naon atuh ayeuna? Ngoyos di ditu buru. Oyos lah, atuh tak kudu dioyos. Astagfirullah apaan meh leubet atuh meureun beti-betina suukna. Jadi atuh. Masukna kumaha sia. Jadi itu buru ah. Di mah be dieu cenah maneh dieu. Heuh, enam. Aku bergandengan Ampun, aing teu mah. mesra di kebon mah. Kang lali lah ngapa? Rek ka mana? Diburu Ka saung heula. Nah rek naon? Ya atuh di saung lah mah. Alah, buru. Ampun. Halah geus. Tuh, saeutik deui cek urang ge naon akang. Lain euy lamun ngadulang layangan geunahun di dieu nya tuh tempat itu. Aing banget euy. Ari Kang sok mah hiwal pan arek barang gawe meureun lain arek ulin Kang lain budak ngora akang teh geus kolot. Ada teu budak ngora teh kolot ai karesep mah sia teh. Nya buru-buru ah. Bukan nyaho tinganan. Sabur saeutik deui da eta tah. Sia mangan hayu. Haya atuh. Kieu udah kudu mawa alat atuh sia teh. Hayu hoe. Mending genaheun ke ieu tempat aing mah ampun. Saujung deuleu tuh. Kalau itu genah, kadieu genah tuh tempatnya. Ini endah kieu, menangtung ieu mah ya. Ieu mah mending genah kieu euy. Mending genah kieu nya ya. Aing mah gawe teh. Itu geus beres kudu kudu disaueuran jelema teh kukuh mun ka kebon we. Eta teh kop ditinggalkeun saeutik kan cicing we jeung ngadaweung. Kang. Naon aing atunya teh kop ditinggalkeun saeutik akang mah pan pagawean meureun can beres Kang meh buru balik meh buru-buru hees. Aing geus beres mah meureun cicing kitu. Aing mah Pan can beres teu pira saeutik deui. Keneh kieu sia teh. Kahanapna tuh masih kena garung ari akang. Meh tereh balik. Aing mah ka mana? Bereskeun heula. Ege anggeuskeun kan abi arek balik heula deui. Teu hayang teuing aing mah kudu gawe sorangan. Kudu babarengan Da lega keneh atuh ai kudu kabeh mah sia teh. Apaan eta sek Saeutik deui, belah saeutik deui. dieu hungkul. Belah dieu ah.
Nggak salah lawang balik lah isukan deui lah nu patutna lah. Enggak, aing mah balik ah. Nah, make gitu. Teuing ah maneh mah kudu ngusuk-ngusuk aing maneh naik baliknya aya. Lain mah di imah rek can barang gawe di imah. Teuing teu ngarti ah. Kang. Aing mah heran kok mantau gitu cara nama kadul pisan Kang dagoan. Dagoan atuh ih kalah ngingakeun aku na. Ampun Kang. Dagoan. Kang, Naon? keur naon dibeberik teh gini kalah ngajentul di dinya. Aing mah lieur jeung maneh mah euy. Eta baju mah dibalikeun segala kuna. Lieur jeung sia mah lieur bulan puasa Daripada cicing kieu geus we di kebon atuh cinuluk di dia di kebon batur. Ah sia mah lieur aing mah. Geus atuh lah aing mah jika balik mah balik walah tong sok ngomong. Akang rek naon? Cicing urang mah keur puasa Aya yang geus di imah aya rek hees mah. Tadi di imah ulah sia mah. Lain ulah di imah daripada gawe keukeuh ngoyos. Heeh maksudnya ngoyos heula Kang, geus beres ngoyos mah geus beres atuh sakitu mah atuh isukan deui meni kudu coba beres ayeuna sia mah. Ampun aing tinggal saeutik deui ge meni bah. Kudu beres ayeuna we nya kos tahunan sia mah. Cenah sok sopan Kang itu. Tahunan kudu beres ayeuna lain. Naon ayu Kang. Sia mah arek tahunan ayeuna. Bulan puasa teu sopan pisan. Balik Sabada teuing ka itu jika balik mah. Jajan tuh di situ hidung. Heranan gitu pamajikan teh buka ieuan pisan kasalah kita. Cik atuh bulan puasa masih ngarti. Kan mejeuna cicing batur oge bulan puasa mah. Setahun gawe sabulan cicing kan nyaho nya jelema teh hayo we. Sing kuliwed. Tinganan ku aing dibebari sugan teh heueuh geus balik ka imah ngahuhuleng dirinya kos nu lieur. Pagawean diantep.